Dah, para using boga kolot teh hayang main pancak calung oge mun tengah dukung. Padahal mah sawah naon dibantuan kurang. Embe di Paraban kurang. Anu, Naon, Bah? naon maneh ngomong wae sorangan euy. Hayang ngiluan pancak calung ge abah mun tengah dukung. Oh, naon. Hayang ngiluan pancak calung abah tengah dukung ah. Hayang miluan panjak calung. Heeh. Emang maneh bisa gitu nyalung kos batur? Bisa, Bah. Hah? Bisa. Lain maksudna naon maneh hayang jadi panjak calung teh naon maksudna gitu. Ya maksudnya nya ame ieu we lah ngiluan gitu di Euy sok batu. nangtung heula nangtung. Ye, aing ngaranna panjak calung teh maneh teh kudu ulah naon? Ulah era sabab aing ngaranna di panggung mah urang yang harapan para penonton. Ayeuna maneh naon maksudna hayang jadi panjak calung? Emang maneh geus bisa? Turunan maneh. Turunan jadi panjak calung mah. Naon maksudna hayang jadi panjak calung? Hayang ngiluannya ame pinter itu, Bah. Apan ke lamun maneh jadi panjak calung sawah eta sanu arek lurus. Eta domba sanu arek maraban. Ya tamanya ngulikeun ke batu. Oh jadi maneh keukeuh hayang jadi panjak calung? Hayang jadi panjak calung. Hayang manggung. Hayang Ongkos calung-calung model si gembul gitu. Hayang ke ku abah maneh diajarkeun. Ari bisa maneh narokna? Bisa. Hah? Bisa. Kumaha coba musikna hayang nyaho abah? Contohkeun? Contohkeun. Gitu narokna. Oh, itu hungkul narokna. Bisa gitu maneh? Bisa. Hah? Lamun aya eta nama calungna, Oh, calungna. jadi hayang keukeuh hayang manggung. Hayang keukeuh hayang manggung. Hayang nyalung keukeuh. Tapi Tapi hari mbe mah gitulah. Kabatutkeun we. tapi gitu. kade ulah po kana kewajiban maneh. Maraban domba, ngurus sawah nya. Nya. Kayak ku abah maneh arek diamprokeun. Nya. Jeung si gembul. Arah bisa latihan maneh jadi panjak calung. Dah ayeuna mah urang ka ditu langsung. Ayo. Tong ambek-ambekan wae hayu. Lingkungan ngalamun we hirup teh.